bari pok hoyong naon cenah kitu. Hoyong naon, hoyong kanyut. Wah. Kanyut malatak. Manuk ya Masnya? Sekedap deh panen di Masnya? Panen. Alhamdulillah. Luhur manuk anak berit. Di luhur manuk di anak berit. Aduh, ada di tengah. Itu di tengah. Ya. Ya, tenonnya. Ya, aduh. Anak saya boleh tandem. Oh, aduh. Saya Pak. Tuh, ayeuna teh jadi seueur manuk cenah di luhur manuk. Anak berit nanya tuh. Jadi berarti manuk mah sama jeung akang resep di luhur. Rawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana warga Sunda ya. Nu ayana di mana wae. Mudah-mudahan danget ieu sareng kapayuna sing kayaan dina sehat walafiat ya. Intina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para saderek sadayana nya sim kuring teh ayeuna bade ngabahas dongeng, emang urang ngadongeng we lah, nu penting mah urang hiburan we. Kanggo mepende anu bade bobo saban wayah kieu. Teu kudu nyetel nu mana atuh nu kieu nu itu henteu. Channel Kang Arus we nya kanggo ngapepende anu bade bobo. Kadang-kadang teu jadi peureumna mah. Ya. Sareng deui kanggo baraya Sunda ti ujung kulon sampai ujung wetan kaler sareng kidulna sateu acana ngadangukeun cariosan Kang Arus nu ngacaprek ieu sadiakeun belum sampe atawa kulubna belum huwi atawa belum boled atawa kulubna goreng ketan bajigur tong hilap deui kopi hideung tah eta supados urang teu kesal ngadanguna Kang Arusnya. Ayeuna Kang Arus bade ngabahas dongeng. Naon cenah Kang Arus ieu judulna teh? Nyen panasaran wae. Judulna Tuturut Munding. Tuturut Munding teh nya hartina disebut tuturut munding teh tinggal gera munding ai lempang tapak suku hareup ditincak deui ku suku tukang. Jadi urut nincak batur ditincak deui tah eta tuturut munding disebutna teh nya. Gitu. Ayeuna urang dibahas ku Kang Arus anu judulna Tuturut Munding. Janten kieu dina hiji poe atawa dina hiji carita aya jalma pagaweana teh nguseup jeung nguseup geus keluarga tapi jalma eta teh nguseup teh teu bosen dah hobina ngusupna di mana di leuwih anu sanghar anu cok batur sanghar cek manehna mah nanaonan kulantaran unggal poe kadinya pamajikana anakna geus teu aneheun bapana pagawean nguseup jadi menang duit teu menang duit oge teu aneheun balik teh mau jair dua kadang mau beunteur kadang loba kadang teu anger bebeunangan teh nya rezeki teh kitu geuningan teu anger ku sabab geus lila mang tahun-tahun manehanana meureun geus waktuna manggih milik tinu gaib eta teh milik teh keur manehna anteng kieu teh bari hujan ngaririncik meureunan kita
naon eta aya batu kukurumuyan batu teh kumang apa lain cenah disidik-sidik disampeurkeun ku manehna teh eta batu teh segede kieu tah dicokot di rawa di pangku batu naon nu kieu bisa leumpang aipek teh euy aya nu gaib ngaharewos ka manehanana teh kieu ngomongna teh kop ieu batu bawa ka imah maneh sakumaha anu dipikahayang ku maneh penta bari disebutkeun ieu batu bari kudu dibebetkeun tapi syaratna ku pamajikan maneh cek nu gaib isi batu eta teh langsung diciuman dibawa jujur dibawa itu ieu segala rupa manehna bereutak lumpat satarikna eueuh kacape sabab manehna yakin bakal menang rezeki gede datang teh ka imah mama ka dieu aya naon atuh ih mun garuan teh meni rareuwas kieu ka dieu mama yang benghar tuh atunya hayang saha tah yang benghar akang manguseup pagawean teh mana hasilna cenah sok naon teh bari diciwit aya naon kitu cenah yeuh akang teh nemu batu ieu batu ajaib jiga nama sok aya nama ku nyai cenah naon anu dipikayang ku nyai bari bebetkeun bener eta teh akang teu percayaeun sok geura nyaan minta naon atuh akang minta naon minta duit yang mana mah duit ya sabaraha kali akang eta dibebetkeun 3 kali sakali pok sakali dibebetkeun sok hayang naon atunya cenah meni asa bararingung geuningan tuh eueuh deui ya hayang ayeuna mah duit teh sagalana segala rupa make duit bisa jadi dihargaan ku batur karena duit sok ayeuna nyai bebetkeun ya bari kahayang sebutkeun cik tukangnya ngajarannya duit cik bari eta batu teh dikepeul diciuman bari ngomong kieu si pamajikan teh uing ayeuna hayang duit dibobotkeun walah eta duit euy geuning nyata dang da pamere tinu gaib meureun geus waktuna rezekina eta duit tina lomari di kolong ranjang wah sabaraha karung mah alas ya akang bener geuning ieu duit nya cek akang ogen sok percaya wah ka salaki teh cek salakina duit eta sok ayeuna tinggal 2 kali deui naon tah nu dipikahayang ku nyai naon atunya akang imah menyarek kieu wae minta imah nu jiga istana anu alus nya akangnya cenah cik urang bebetkeun deui cenah kitu manehna bari ieu teh bari yakin teh manehna urang ayeuna hayang imah anu alus bari dibebetkeun eta sahabat sakicup alas ya ieu imah meni alus mentereng imah oge jiga istana gitu teh wah megah sak kecamatan mah jiga moal tandingna eta mah geus waktuna tah bener euy cenah mama cenah ieu geuning alus imah teh duit loba imah alus tik sakali deui naon atuh akang cenah akang hayang boga 2 naon sia 2 aing teh cukup gitu maksudnya minta 2 mobil atuh saeutik akang mobil we sing loba heuh atuh sok kumaha nyai we ieu mah kitu bari nu ato teh sangkana minta 2 teh lain mobil atau si batu tidak alus di kalur kieu bari ngadoa si pamajikan teh urang ayeuna hayang minta mobil eta pas naon halu teh walah eta mobil bualatak eta cek budak mama cenah urang hayang mobil anu beureum cek saurang hayang nu hejo cek saurang hayang anu bodas cenah da budakna teh 3 wah duit mobil imah geus waktuna mah senang eta gara-gara duit nu gaib teh eta dina jimat batu nu ngarayap teh lila meureun tatanggana teh curigaeun lain si eta pagawean ngusipnya euy manya aya nama imah alus mobil loba duitna oge euy meni numpuk sia cenah moal kitu munjung mah atawa ieu buat teuing heueuh euy aing jadi curiga ceuk tatanggana teh nah aya saurang jelemana pagawe geus boga pagawean ngadeuketan eta ka jelema Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaya teuing sok mangga. Wah, segala disuguhkeun. Eta si tamu teh heueuh babaturana, tak pegawe eta teh. Luak liuk ieu imah mending ngeunah teuing jeung eusina ieu. Kang, urang mah rek nanyakeun kieu we hungkul cenah. Ai akang pangna bisa kieu kumaha? Cik si akang ieu teh. Wah, panjang caritana. Kumaha tuh euy weng hayang nurutan cenah. Kembali aing mah capek ge.
apal teh urang pagaweana tukang ngusep nya apal cenah tah urang mah da ngusep geus pagaweana cenah tuh di leuwih oh leuwih eta atuh eta mah sangar heueuh urang mah didinya justru di nu sanghar kitu teh manggih jimat teh batu malahan batuna urang geus dialungkeun deui ka dinya da eta teh cenah euy metana teh sebutkeun 3 kali disebut geus kitu we lah cenah ayeuna mah kumaha cek petunjuk jeung itu ngahrewos nu gaib cenah pokona mah gancang ning carita we nya disebutkeun sagalana wah aing nurutan kieu mah euy cenah mangga tukang cenah abi bade weuh heula mangga cenah manehna teh ngahulang we aing lamun beunghar jiga si eta wah geus pokona mah aing mah nyanung boroho we situ mah nya beunghar kitu hiji we anger bawa si Ihan aing masuk aing menjaga manehna aing tiap pengkolan pokona mah cukup 7 oge sapeting hiji cenah hitung da 7 jadi saminggu Senin sampaikeun ka Minggu 7 cenah pokna teh manehanana isukna nguseup indit menang 2 minggu mulai pamajikanna ngamuk akang akang di tempat-tempat kuing tara digawe atuh ayeuna mah nah erek nguseup wae kitu pagawean teh tenang nyai tenang tuh si itu teh kunaon pangna beunghar nguseup sok tuturut munding wae cenah da batur mamilik nah teu apaleun kitu jadi manehanana kajenting pamajikan ngomong naon ge mental kuat 2 bulan 3 bulan mulai budakna teh teu bisa udunan bayaran kitu kieu nya akhirnya surat peringatan lila-lila dikaluarkeun da teu bayar wah terus manehanana dibere surat peringatan ti pagawe di bosna dikaluarkeun cek manehna tenang cek pamajikanna teh yo ayeuna di dinya geus kaluar budak ayeuna acak-acakan ka mana we aing teh cenah balanya tek naon deui ngajualan nu di imah cenah tenang percaya diri tenang mah sok kamu mah kulkas dijual itu segala macam dijualnya nah, lila-lila manehanana wah aing kumaha dasar aya wae eta nu gaib teh datang deui manehna keur nguseup keur kieu royong nah kitu ieu nu dicaritakeun teh pasti ieu jimatna teh ditewa kumaha teh eta batu eta teh ngomong deui wae sok penta ka pamajikan maneh bari pok ngomong 3 kali bari ieu batu dibebeutkeun bari penta ka hayangna kan gitu caritana sarua jeung nu diomongkeun disebutkeun tadi hungkak maneh teh wah kacaper segala ditubruk we sabab manehna ek meunang duit ari datang teh ka imah mama mana si mama baeud we di luar teh naon deui tah paling ge menang cair hiji cenah mama ka dieu hoek naon deui alah eta si mama maneh hese kadia buru hayang teu duit mobil jeung imah alus tuh jiga si itu tah ieu tah batu hah waktu tah harayang teh ngambek kulantara naon da tadina keur ngeunah jadi kitu jadi ngambek teu tarima dipaksa eta pamajikanna dibawa ka imah mama ulah bodoh-bodoh teh sok buru ayeuna hayang duit teh teh hah hayang imah alus teh ieu penta 3 kali bungeun hah beubeut teh ku maneh cenah sorangan hakan tuh cenah aduh mama dirayu merenya mah geulis bager bahenon eta si mama teh nya ye bebeutkeun dia batu sarua jeung si itu teh si awena teh mikir nya kitu asa teu percaya enggak mama ieu waktuna sakedeung deui nganukur 1/2 jam waktuna geus ek beak 10 menit deui nya meureunnan panasaran nya si pamajikanna teh da ieu hatena bari aral mah eta batu teh dicopot langsung dia kan tah sok ade mama mah dibeki gelis sok mama bebeutkeun bari pok hoyong naon cenah kitu hoyong naon hoyong kanyut wah kanyut balata kata kanyut di kamar di WC di dapur na lomari kanyut hungkul acek papan ai mama batur mah hayang duit hayang mobil ai mama kalah tak kanyut nate seueun nu akang mama itu tingali cek salakina teh leweh pamajikanna hokeun kieu alah sugan teh akang bohong cenah tojol budakna di dapur mama cenah naon dede cenah sieun kanyut
di dapur teh kanyut numpuk. Ah si iku mah miceunna anak tuh akang cenah. Heuh da maneh mah. Kotor mah minta duit. Ih hayu mah lah minta kanyut cenah. Bugun akang ge aya nu budak aya tah cenah. Heuh da budakna lalaki. Tuh akang kumaha tuh ieu miceunna anak era ku batur cenah meureun sabaraha karungeun mah cenah. Lain mah kieu we da miceunna mah eta kan batu nu tadi. Men tadi eueuhkeun tah. Dua deui mangkaning gitu. Nya ayeuna men tadi eueuhkeun ke minta duit. Wah tuh akang cenah. Cik atuh men tadi eueuhkeun aya. Heeh. Sabaraha dam treukeun ieu cenah. Miceunana gen moal dahekeun dikulikeun ka batur oge cenah sieuneun. Tudak ngaranna kanyut lah segala dina naon aya eta kanyut. Malahan mah dina tarang oge wah de geus ginggihapeun jiga nama. Awewena oge de sieuneun da heuh loba-loba teuing mah sieun resep sate ai hiji. Ai loba mah da heueuh. Ya tuh akang mana batuna urang ieu deui cenah. Nyesok cik cenah bari ngomong kieu. Men tadi eueuhkeun deui kanyut nu aya di imah cuk bubutku. Bos tah bener. Oh wah sapada harita. Ai jerit teh eta budak ngajerit. Mama kanyut teh deh eueuh cenah. Ngilu eueuh nu budakna teh. Ai cek bapan teh ah buah-buah ini urang oge cenah. Langsung manehna ka kamar. Mama, nu akang ge eueuh cenah ngilu eueuh cenah. Tuh nu budak eueuh nu akang we kumaha ieu cenah ai mamah tuh. Kabina-bina teuing cenah nangis capek urang teh ieu. Hampir satahun hayang batu eta teh kan kitu nyebutna. Nah, geus kitu nya. Terus kumaha ayeuna? Ayeuna mah geus we menta nu aya bapak we jeung nu budak cenah geus kajen cenah. Tah nu katilu kali terakhir. Batu teh dibubutkeun da teu tegaeun pamajikanna teh bari rewas. Heuh. Cik men tadi ayakeun deui cenah kanyut bapana jeung kanyut budak dibubutkeun aya. Aya deh aya nya leuwih ge aya. Tungtuna mah 3 kali pamentan teh beak teu bogana naon. Pagawean dipecat budak sekolah henteu nu di imah imet tungtung namanya imet anu jiga hayang si itu teh hese da eta pamajikanna lain mentar duit kalah menta kanyut. Aduh ieu teh sabenerna mah judulna teh kanyut. Jadi ulah eta teh nya jadi ieu mah judulna tuturut munding tah makana nya rezeki ieu aya bagianana abdi oge sami. Saha sih anu henteu tuturut munding ningali anu sukses hoyong. Cuman aya nu jalan pintas, aya nu jangka lama, aya anu rezekina sakieu, anu sakitu, aya oge anu gagal, eta nu putus asanya. Jadi cek Pak Haji Roma Irama mah banyak jalan menuju Romanya. Bila engkau gagal di dalam satu cara, ada lagi cara lainnya. Cek Roma Irama. Apabila dirimu tidak mengenal lelah, pasti akan bertemu jua. Nah, jadi insya Allah ira-ira ge bakal kapanggih gitu. Jadi yang penting semangat. Akang ge mun disebut lelah mah tapi kesemangatan jeung fokus orang keyakinan. Intina orang perjuangan dan doa ya. Perjuangan, pengorbanan, doa ulah hilap ke Allah Subhanahu wa taala jeung dilancarkeun segalana nya. Tah pokona mah kasadayana mangga ieu mah dicanak positif na wae. Hapunten anu kasebat tadi boh pilih nyinggung itu abdi teu bermaksud naon ieu mah dongeng. Dongeng ulah sampaikeun ka kitu. Jadi anu nyuhunkeun teh nu sae nya. Tekenging tadi si Ece nu tadi geuningan mata. Ulah teh nyuhunkeun nu sae lah pokona mah nya nu berkah gitu. Ti Kang Erus insyaallah ke dongeng salajengna anu langkung gerget deui. Nah, hatur nuhun anu tos ngadukungna. Tong hilap tah di dieu tah dieu. Pinter bener tah kitunya subrek gitu tah dicekapkeun dugi ka dieu heula ti Kang Erus nya hapunten tinu sadaya kalepatan. Moga-moga anu teu damang sing disehatkeun anu nuju gaduh cita-cita anu sae nyungkeun dilancarkeun dina aya keselamatan dunia akhiratnya. Cekapkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.